Diukna eserkeun korsina kase kapayun ame tertarik teuing dina mangsa cumarita jeung eya. Tapi nu damel eya arwayana nampit kana pangbagea eya kalayan nyanggakeun sembah sunungkeun kahunyupan jenengan eya pujas tuti hidup ditampi dening tangan loro kiwa lan tengen disimpen puluning hati pun dehing mastaka kasih kali nanti eta rupiah kalepatan agung sareng alitna ya dina kasalahan timbalan urang pada saling hampura dina gelar kasalahan sabab naon kasih cobi urang teh salaku manusia nuku melendang di alam dunia laras dina tincak lengkah tursa kakenaan ku dosa perdosaan laras sabab gening di mana tungkul sok rajin luput di mana tangga sok rajin lepat samenit ganti sajam robah janji sore tara kapake isuk eta ciri ning manusia laras pula bener wae tak lain malaikat wae lain setan kan tenang geus jadi busana di alam dunia laras taku kituna jimat nu panghade-hade na teh nyaeta lintang ti saling hampura antara urang jeung urang homo bari jeung katalian ku sifat pribadi kanu jadi incu da sidikanya ahmad gedevi ngaran-ngaran kolot kanu jadi anak istuning teu aya dunya kinasihan sumohon kanu gedenya aku gedena kanu leutiknya aku leutikna kanu pinternya aku pinterna kanu bodohnya aku bodohna kitu mungguh kolot kanu jadi anak homo ieu kanu jadi incu geus sanajan bari jeung tanpa menta hampura oge kudatana oge bunga-bungangan amarwata suta bunga kagiri-giri asa lipur dosa perdosaan diri anjeun nya atuh asal longsong matur nuwun eyang upami kitu nu aya di puseur dayeuh nuhun katingal gening itu Gatot Kaca umawi pun anak nyerengan eyang kapayun kasep kaharep buyung cobi ulah tapi nu damel buyut dalam Gatot Kaca nampi dateng pangbagea buyut layan nyanggakeun sembah sinungkeun kau panjenengan buyut dalam ditampi kasep eta sora handaruan gitu tuh abong kena teng maruteng bebenyit anak cengceleng anak meraku kunjungan uyah matara TS kaluhur pleswe bapak nak Bima nuhun kasep cakuyu layan nyerengan Kangjeng Rama paman domongkapna ka dieu bagja oge baktos ti sadayana pini sepuh Pandawa nu aya di negara Amarta calalager sarea ginanjara kawilujengan uyu syukur nya jadi di eta nyata putra Gatot Kaca dongkapna ka dieu nyarengan Kangjeng Rama paman bade nyawalakeun naon rupaha kajadian di puseur dayeuh negara Amarta buyutna ku tante di bala numawi eya dina wangkit kiwari domongkapna ka dieu teh nya bisa kawit nyanggakeun sabda panglayat bisa gedengeun ti eta teh aya hal-hal anu baris dipadungdengkeun ku diri kaula anu tumalina lain ukuran pribadi tapi ngeunaan negara jeung bangsa negara Amarta paingan atuh katempona eta halis nepi ka tepung gitu tepung kitu laras
Beungeut rada kurawud hangseun. Rada kucem. Boa menang ka susah. Boa menang ka bingung. Kengeng kaprihatinan. Nandangan kaprihatinan lara tunggara pinu gawe eyang. Jadi dina mimpin negeri nyebak ragakeun ka nagara teh kumaha rasana jadi pemimpin. Cobi. Memang luar biasa abotna. Anu sakumaha janten piwejang salira ku anjeun ngeunaan ngeuyeuh dayeuh molah nagara teh istuning kalebet enteng ning bang. Anu sakitu lamina kaula janten ais pangampi adipati di wewengkon Madukara anu memang teu sakedik demi nyumponan naon rupaha kahayang masyarakat waktu anu kapikeun pikeun kulawarga bujeng hingga kangge kulawarga dalam waktu keur pribadi oge tinangtu kaula teh sampore pisan tetep renggenep anu diheulakeun teh pikeun umum pikeun balarea. Edas. Alus lamun kitu carana Cobi. ngandung harti eta teh amanah. Ngandung harti eta teh nu dipikahayang ku masyarakat sing jadi gunung pangauban sagarana pananggihan sasat anjeun teh lir ibarat indungna hayam. Sabab lamun anak hayam ditinggalkeun ku indungna sarua jeung ciak deui ciak deui. Sabab karasa karandapan ku diri eyang dina mangsa baheula jeung eyang teh gelar raja di negara astina kapungkur anu memang karasa hese capek susah payah pait ketir lara jeung balangsa dina mangsa ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara. Ayeuna katuturkeun kudu jadi turunan dituturkeun buseke seler. Memang lamun nempo kana syariat anjeun dina harta teu saeutik. Dina pangkat sidik anjeun teh jelema anu dipercaya di tengah masyarakat, tapi pikeun kabagjaan kolot lain ukuran eta. Sanes pula. Tapi pikeun kabagjaan kolot nyaeta ku ngaliwatan amanah dina rupaha kapamimpinan. Tah eta Bang Dedi. Ya, imbalan beunghar di dunya moal jadi mangpaat Tenang. lamun teu dipake ibadah. Naon sababna? Sababnakeun ku nyawa maot pingaraneunana. Tah tos. Dina mangsa mulang ka alam kalanggengan urang bakal nyingharep balitungan. Balitungan ieu kumaha amal-amal urang di dunya. Angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melak hade buah hade melak goreng buah goreng. Eta. Timbalan. Sabab yakin pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabeh helas eueuh paeda barengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu maha kawasa. Laras. Lamun teu kitu yakin derajat urang bakal disahandapeun sato. Bakal leuwih hina, leuwih sasar. Ya, timbalan. Laras. Mungguh pangeran urang teh makhluk ari mulyana manusia teh anu bisa ngakeun budi rasa pamilih jeung perasaanana tur tak dina rupaha naon rupaha ngajalankeun parentahna ka dihandapeun sato derajat Langkung renah. lamun lepas tina lesna hate nyaeta agama jeung agama yakin hirup teh tunggu di parut catang dirumpak mete semplek nincak semplak kitu salah kieu lain. Laras. Lir ibarat seperti domba darajatna manusia teh lamun domba dina mangsa puak paok kanu sampeu nu dipaok ukur dang daun tapi lamun manusia dina mangsa puak paok kanu sampeu
daunna dicokot, tangkalna dirabut, betikna dicokot, pagerna dirungkadkeun, kadang padang pangijing nu bogana dipaehan, ameh bunyi, Aya tohian, leuwih timbalan. soalnya dirampin. Ya, komo bari jeung anjeun teh hiji pamimpin. Pamimpin lamun nu leupas dina lesna hate. Ya, kenapa? Pamimpin eueuh kadali dina hate, yakin lain ukur pribadi anu bakal hancur, tapi kaituna anu mamaan teu mais teu meulem, rahayat anu bakal jadi korban. Seperti ti soledat tukang cendol, rugi ukur pribadina, ukur gelas jeung keler anu peupeus, tapi ti soledat laku lampah pamimpin, ramat kamale mamaan kau teu mais teu meulem. Nu matak yakin kajahatan bisa dikategorikeun dua kajahatan, ceuk urang barat yen kajahatan teh aya blue color crime jeung white color crime. Blue color crime. Timbalan. Naon bentena eja ari blue color crime teh nyaeta kajahatan-kajahatan anu dilakonan ku jelema-jelema kelas 3 bawah, di antarana maok domba, maok ayam, Garong, maok TV, maok entog, main slot. Eta kejahatan kelas bawah, rugi ukur pribadi, kaituna mamaan paling kakulawarga. Wah jadi ingeung negara, tapi anu bakal ngaingeung ke negara nyaeta kejahatan white color crime, kejahatan anu berkerah putih, anu berdasi, turun unggah tina mercy. Naon pakakasna pulpen jeung kertas, eta pulpen digitek-gitekeun kana kertas, ngan sakali ngagitekeun eta pulpen aya bakal pindah kana rekening pribadi. Rekening genut terus kitu warga. Dendek ku eta. Doyong eta tuang. Ya, tahu. Numatak negara bisa ratusan triliun rugina kulaku lampah ku hiji jelema. Sak kitu geus. Ayeuna pikir anjeun boga duit triliunan kitu naha bakal bunga kana hate, bari jeung ladang tina basilat, bari ladang tina korupsi. Maka jadi genah. Ya, timbalan. Katempo batur beunghar, ulah urang nyangka teh ulah nyangka ngeunahna wae, piheung teuing beunghar manehna teh teu genah dina beungharna. Naon? Loba anu minta pinjam pinjeum, penyakitan. Najan urang bisa meuli kasur anu hade, najan urang bisa nyieun imah anu agreg, kasur anu hade, tapi urang teu bisa meuli sare. Ya, timbalan. Pamaji teu jadi jamanan jaminan pikeun kabagjaan hirup lamun eta Ai teh soleh mah. ari teu soleh mah. Jadi ukuran harta banda teu jadi ukuran kabagjaan. Can jadi jaminan. Komo ieu adu manisna hidup kepala daerah atuh gatot sajabat di kepala daerah teh nyata keamanan negara. Panglima negara sasat jadi stabilisator negara, kurang naki serangan-serangan di luar negara, benteng negara ngan omat ieu benteng negara teh kudu bisa nyaeta nyepeng amanah rahayat, masyarakat teh hayang diayomi, masyarakat teh hayang dilindungi, ulah jadi cucuk ke rahayat, Hayang dilayani. date saeutik ruksakna dunya utawina negara kulantaran loba urusan nu teu anggeus-anggeus rek teu anggeus kumaha nu mariksa garong bangsa teriak maling gitu. hartina teh sing jadi figur tuladeun keur salarea tuh tingali karuhun anu parantos ngantun dina mangsa perjuangan mangsa baheula pikeun nyokot hak kemerdekaan tina leungeun jajahan nepi ka dibelaan paeh poso goyang gede balik tinggal ngaran kapilempuran tapi naon hasilna merdeka na ieu negara
Kaasaan ku anak incu urang mah kali nuluykeunana lamun goreng dina gawe goreng patut kasebutna. Timbalan para karuhun anu ngantun anu jumeneng keneh dina mangsa nyokot hak kemerdekaan eta pejuang anu aya keneh diararangkat jadi pejabat ya anu tadina diobak ku jajahan nyata disel jadi we pejabat dina mangsa alam merdeka pan ayeuna mah dibalik jadi pejabat heula tuluy diobak kanu matak yakin bedana pilkada jeung pilkada teh jadi ari pilkada mah di mana poho sok jadi ari pilkada mah di mana jadi sok poho beda ipis Timbalan nu matak disimpulkeun dina waduk Jawa Barat naon tah? dina waduk Jawa Barat Waduk. dina bendungan Saguling Cirata Jatiluhur nu etu teu eling rata-rata nu di luhur ya Timbalan kasinggung teu ku carita adinya lamun kitu aya rasa rumasa aya rasa rumasa atuh naon panginitan diri anjeun jadina pamimpin teh nahakeun ibadah atawa rek ngabeungharkeun diri sorangan Timbalan eyang nanging hapunten sanes kaula bade motong kana caritaan salira nanging dongkapna ka dieu teh nyata aya kapentingan anu langkung utami ngeunaan nagara sareng amarta sanes kaula teu ngadangukeun kana kasauran salira eyang aduh ampura aya geus ngomong teh terang bisa direm Kajongjona. heuh dasarna we tina melang Tina hariwa. tina hariwa Kanyaah gede. ingis ku bisi rempan ku suga Tariku kanyaah. nampire bunuhun laksa ketika bingahan ngampi buyut nanging panuhun eya kaula teh ka dieu teh nyuhunkeun bongbolongan mamanawian kumaha Tidak kemana. Cobi. kaula teh nyuhunkeun ka manang ti salira wireh di negara amarta ayeuna teh istuning kajadian anu memang luar biasa karena pangkuri la utawi kasadayana kadang Pandawa nya wirehing baingung nu temangih tungtung susah manah aya sudana jalaran lambang kagungan negara layang jamus kalimusada leungit tanpa leuwih ilang tanpa kerana Tuni. karah layang kalimusada teu aya parantos saminggu lamina taku kituna wayah dalam dedeheus ka dieu teh bade ngaroskeun ka salira anu legok tapak genteng kadek pinuh ku pengalamanana mamanawian saha anu malingna ieu layang jamus kalimusada iya Begini. wejar menang lara den atin nira petenge atin soleh rasalin begawan abiasa sakedapan boten ngawangsul margane pun peteng penggali jauh tina dugaan anggang dina sawangan na bakal ditaros kitu ku ingkang
putu Raden Arjuna nanging kunirahan nganti kakawadaling lisan mekaten pengantikan itu hidup kaulan mungkula eta nanya kitu ka Eyang teh sadar diri anjeun kumaha umawi sadar nah dipandang kaula mabok ku saliraya nah direken pananyaan aing dianggap dukun mengalimi desa eutik keratang ka dieu teh naranyakeun nomer ada boga power marawacai hayang menang selawat ampun sadaya-daya kuayana kabingung nu teu mangitungtung susah manah nu taya sudana uyuh manawi aya bongbolongan di salirapan jenengan margi sadayana keamanan negara anu kiwari sami pada lugu kuayana ieu kejadian Baluang pula. eta laku lampah kitu tunyutanya ka Eyang teh sarua jeung nujum Parahan teh. nujum kumaha nujum nu kitu teh ngaleuwihan Pangeran. tinu maha kawasa naon sababna anu kajadian di negara Amarta anu caricing turtan nyaksi lintang tim masyarakat negara Amarta nah nanya teh jauh-jauh ka dieu anu salilana ngatik santriwan santriwati di patempatan henteu eling anjeun da aing ngaran-ngaran nanya-nanya kitu teh paledogan dina beunangna eta teh meureun beunang dina heuteuna kadang-kadang ngosok jadi lamun keuna bakal diaku dina heuteuna loba alasan sagala rupa oge kudu sidik ku bukti waspada ku nyata ngan lamun hayang anu nyata Eyang apa kageuning terangeun begini nu nyatana Eyang kuninga apa jadi saha nu malingna layang jamu sekali musada nu malingna muhun bangsa Iya. Ari Eyang naon muhun nu malingna mah bangsa atuh geuning naha make ieu nanyakeun seun maksud kaula teh naroskeun bangsatna saha ngaranna bangsatna timbalan ke di mana panggih bangsatna tanyakeun ngaranna saha dari kolot begitu Jadinya atuh. kadenge kumaneh kateu kaca bieur boy uyuh teh mabok jigana ieu teh kumaha Eyang teh hidup datang ka dieu tunyutanya sarua jeung pajengut-jengut jeung jelema dugul ngarorojok nu borok nu kitu teh jadi kedah kumaha kaula teh ai kedah kumaha mah pan tadi geus nyaritakeun lamun nitah kudu ka ahlina lamun lain nitah ka lain ahli tunggu karuksakanana kitu pan unggalna aya teh timbalan naha lain nitah ka aing atuh Salah. atuh tanyakeun mah ka ahlina Eyang lain ahlina dina widang eta kinten-kinten saha ahlina nah Abah Uryana aing Sanes. kemana we kartu Dedi Halimi eta oh mata Mintul aya langsung. Mintul. pintu eta mah sakti kerok jangotna teh jadi saha atuh jadi saha uyuh nu ahlina nya nu ahlina teh nyaeta Batara Kresna Kakang Raka Batara maksudna Raja Dwarwati bener naha hor make jeung naha Tuh. apan Batara Kresna teh kagungan ogan sangkala lopian gambar lopian anu bisa ningali kejadian anu geus karandapan aduh Tuh geuning. Gatot kaca di malam nepi ka poekeun mang kolak leres pemang Terus be nepi ka kitu ku Eyang
wahingku maluweng. Ya bener timbalan nah kaula make jeung teu emut kana lebah dinya padahal deukeut rumata kudu gedekeun silaturahmi kitu Nya atuh. geuning nu deukeut geuning anu bakal bisa nulungan mah nya timbalan aduh bakat tingku poe kaula teh tak jelema poe mah moal aya pitulung Eta ada poe. sabab ai kafir teh tina kupar hati teh katutup hatena setiap zaman nu katutup teh eta teh keur kaya poe Nya. Poek. Kapungpungkan gitu. nu matak naon rupaha perkara nu karandapan jadikeun salat jeung sabar pikeun pitulung keur maneh Harus. da ketempot rajumatan timbalan yang rumasa bener tahu nanging ieu kieu eya naon ari laratan nama aya laratan kumaha nampi warti narima beja Ya hawar-hawar. yen urat mata bapa malingna teh kaula teh terang turtab dipersaksi ku para santana badega nu aya di puseur dayeuk Gajah Hoya Nagara Amarta o Indra Prahasta Indra Prabi. ya anu ningali kejadian di sakawit minggu kamari ya yen aya jelema anu kukulunuan ka puseur dayeuk Indra Prahasta dina mangsa kaluarna teh bari jeung culang cileung ka kenca ka katuhu Beri ngawaskeun. istuning picurigaeun salarea sabot eta jelema leungit nya dirinya rame bujur selembur ea sajagat ieu telakeun layang jamus kali musada teh teu aya Iya eta geuning aya lartanana nu mawi nanging ieu teh anu dicuriga teh naon nu dicuriga teh teu aya sanes anu caket sareng Pandawa Anu raket. saha Ahata. wanaya sanes Sadis. Wabogel Eya iya jauh. Wauker Sanes atuh. dari Pandawa maseueur barayana Nah, lu balatnya. ieu mah anu sagulung sagalang pisan jeung Pandawa saha putrana Kakang Semar Badranaya nyata sasajingga deket-deket anak talus si cepot numawi geningan tah ieu mah bilih aya sajabati eta wiri-wiri kaula milarian efek teh gening borehel teh rahayat sorangan bisi ieu mah bisi jurik anu nyiliwuri setan Sumarambah anu ngawujudkeun si cepot pikeun ngadu dombakeun antara pamimpin jeung rahayatna Ya si taliti teh. taku kituna kaula teh nyuhunkeun ka pandang tah ayeuna sok sini kubukti waspada kunyata tanyakeun langsung tanyakeun raga katineuna di mana mangsana anjeunna ngaku sing bisa dipertanggungjawabkeun sabab naon dina mangsa ngajieun hukuman autantu kudu buktina aya saksina aya jeung pengakuanana Harus. timbalan nging ayeuna teh Kakang Bima teh keur lumampah Nia. ka mana Ka mana tah? nyata ngajugjug ka alas Tibrasara sabab aya anu netelakeun yen seueur anu nyaurkeun yen sasajingga teh lumebetna teh ka alas Tibrasara jadi Bima teh keur neangan ngapruh ka eta petempatan timbalan taku kituna dina wangkit kiwari teh teu acan aya laratanana Kakang Bima naha hasil newak si cepot atapi teu asa nanging rupina kaula katot kaca bau sidik kubukti waspada kunyata saur eyang teh urang buktikeun na wangkit kiwari sae mah Nyata. nanging Mang Badeka Dwarawati heula nepangan Raka Batara giringan sapaneja salira angkir bapak nampi eja naon rupina moal enjing pageto kaula sanes tesono amitan kaula sanes bosenan sanes waktu tiasa tepang deui nanging jalaran kadaruratan anu langkung daria dina wangkit
kaulah saja lumampah doa nanti keanggangan jik init beralu mampah doa eyang bakal disegedeng rampung dawuh tugas pengantika katigas kantun pinara hamid yang beral lumampah janten urang teh bade miang ngacuk-cuk ka negara Dwarawati kenal rupa hal tadi kasanggeman emang turta restu nati eyang begawan abiasa segala rupa hal oge urang permanakeun naha bener si cepot nu malingna atawa lain Eta upami nu malingna kumaha naon upami nu malingna kumaha sanajan manehna dulur sanajan manehna baraya hukum adil kudu ditanjeurkeun ari ngaran-ngaran adil teh kecuut kanu hideung teu ponteng kanu koneng teu mimi teu aki teu baraya teu dulur teu jeung kulawarga di mana ngayeun kasalahan kudu wajib aya hukuman anu satimpa jeung kalakuanana di mana wajib dituntut wang tah dina waktu ayeuna urang pada bagi tugas jeung emang kase bagi tugas kumaha paman emang bade ngajug-jug ka nagara Dwarawati nepangan Patra Kresna atuh hidup gerak miang tepangan tuang rama anu kiwari teh keur lumampah ngajug-jug ka alas di Brasara sasat mewak si sasajingga ari saya nama putra panjenengan kaping salira bae urang canak kaliwatan ke Ganawiyati dicanak ngawang-ngawang ku putra panjenengan rengse di negara Dwarawati urang pada marangan ngacuk-cuk kalas di Brasara ame langkung cepet ame langkung enggal rupina ulah make jeung kitu sabab mama teu kudu dianteur sagala margi mang teh ngabantun kendaraan naon di leuweung kieu pamante da salira teh kemarkirkeun motor sok odong-odong bos sepeda hacan wang ulah ngaremekeun ka kolot kase nya kagungan kendaraan naon pan sareng jeung kaula teh ngaligingsing pamante mang teh nyaeta boga tutunggangan pusaka naon sing Depok heureuy we sia teh nya naon atuh paman tutunggangan mang timbala nyaeta mang teh boga pusaka kuda pusaka aya kuda pusaka teh anu ngaranna teh Arba Puspa atawa Cipta Wilaha geuning putra panjenengan can kungsi ninggal emang nyonyo kuda can kungsi ninggal diarit ngarit salira upami ninggal diarit mah kantos ninggal da ieu mah kudana ge kuda pusaka teu kudu make jeung ngarit sagala tapi ieu mah kuda samanea lain kuda samanea sabab ieu teh meunang eti kuring emang dina mangsa baheula sateu acan jadina nagara Amarta teh hiji leuweung geledegan leuweung gonggong sima gonggong anu ieu leuweung teh tara kasaba ku bangsa jelema dina mangsa baheula bapa anjeun leuwiti heula halumampah ngejug-jug alas wana merta harita mang teh nyusul dina nyusul teh mang teh panggih jeung hiji kuda pendak jeung hiji kuda eta kuda teh ngadeuketan ka emang
lunda lende ya dina mangsa lunda lende kitu diusapan kuda teh sirahna ya jeung ieu kuda teh nyaeta resepeun ka emang unggal manehna nyarita teu weleh kaharti ku emang nah ieu kuda bisa nyarita bisa tapi sora sato jadi hatena kontak jeung emang pami ayeuna mah meureun chemistry kah eta rupina repok jeung emang ya Cocok. resepna ieu kuda bari wis manehna teh nepi ka lunda lende ka emang Ya. sakapeung sok leletak kana leungeun Sok gagadil ongkoh. dupi ieu teh kuda teh jalubi ka kumaha Agening. jalu kasih Oh, nah tebi ka entong ulah. rumah sakit emang mah leumpeuh Yuni Kamarian kaceot itu mah. nyawa sorangan pan bibi maneh teh loba leh hiji ya Nya tuh. pan ibi hidup teh seueur di Pagaden oge pan dua Geningnya. dina mangsa ieu kuda teh luna lende nya ditumpakan ku mang teh ditumpakan ku mang nya nah atuh manehna teh kawas anu seuri mun cara jelema mah seuri bunga Senjol. atau ditumpakan ku mang waduh Oh. hebat mang Ya. dipikara sepuluh kuda lumawi Gini bulan. dina mangsa harita Cobi ular. mangnya eta numpak kuda anu sasatna ieu kuda pusaka teh bisa ngacumantara bisa ngapung kuda bisa ngapung timbalan waduh hebat luar biasa aya kuda bisa ngapung umawi teh oge lanjut dina mangsa tunggang jaran emang nyata ieu kuda arba puspa na atuh ti kajauhan aya nu ceuleungkeun bari jeung ngagorowok nu luar biasa kadengenan nong toreng kumang Cangkeng wang. satria turun sia kasaha teh ka emang teh peratosan panuhun ka marurang kali ngobrolna anu dipayun ulah tarariting margi kawagel ka papadalang konsentrasi nanya kaweul oge nu icalan sapoyog nanya hatur nuhun kana peratosanana dina mangsa salira tunggang jaran teh aya nu murka aya nu ambek turun satria ka emang emang teh era sorangan nya turun we tina kuda manehna nyampeurkeun ka emang jo nonyo ka emang teh nyampeurkeun ka salira jo neungeul ka emang cekuk teh emang nepi ka irung teh nepi ka renyem Ya. Kami nepi ka bisa. getihan naon ieu teh nah atuh manehna teh jomur ka nanaonan sia kumawani make jeung numpak kuda aing Sebenarnya cenah. ieu kuda teh kuda pusaka keur ditapaan ku aing sabab ieu kuda teh unggal ditumpakan ku aing teh teu oleh teteje Ngajerete we. Boleh teu nyepot. oleh nyingkakeun upami ditumpak ku kaulana ku anjeun karege anyar pinanggi jelema anar-anar teu ditapaan teu dinaon nepi ka joleah ieu hate kuda ka maneh Ah, dolineuk ke ulah. Jelana lene we. make pelet naon sakurang ajar Cih. Sek eta satria teh, sek eta satria ngawujud buta. Ya.
cek mang teh teuing teu apa ieu na we kudana make jingan kitu cek mang teh ya nya sok we upami ieu kuda salira mangga canak na atuh manehna teh bisa ku kaula dicopot tapi anjeun kudu ngaliwatan patih heula Eta ini. da lamun teu paeh mah diri anjeun tetep ieu kuda teh bakal ngontel ka diri anjeun ceuk eta satria teh salira nya gede ulu teh satria teh nu mata lanjut nya atuh mang saharita teh saha anu bakal bisa nyaah kana dirina lintang ti diri mang sorangan Dah. bela diri ka mang teh ya lanjut patutunggalan mang jeung diri anjeunna Bitotama. silih tanding silih seret sineredan banting binantingan lir munding rarakitan kuda papasangan kuda kaula Wah. gerak pake ku diri anjeun tur tak gerak pake ngaran kaula nyaeta Soparta tah didinya mang teh sajabati Arjuna ngaran mang teh Soparta Ya. ini mang teh mang Parta ieu teh mau Digini. leres mang Parta Sunandar teh make Sunandar maksudna lain rek ngawayang mun ngawayuh mah teuing tak ayeuna ieu kuda bakal dicalukan ku mang waktuna digawe mumatak tong hariwang anjeun mah lumampah we ka alas Tibrasara nepangan tuang Rama emang rek imit ngajugjuk ka negara Maduku Dwarawati sae jig imit hoyong ninggal heula kudana paman eta sareng kuda eta malai tukang putu ya gerakan tukang diuk anjing Daud timbalan teman Raden Gatotkaca ngangge ajian Kentrasewu kunyam lambaina rap sidakep sinuku tunggal kang mateni bebahanan catur dria Catur. catur araning kopat Iya. dria ngangen sir budi cipta lan rasa ngawatep aji Kentrasewu ayana Cuman ratu mamrat matu ya malaras Mamrat matu ya malaras kawatek aji kangen duwi malam tumuraping api saciduhing matu saket ingatan Ini. dadak sakala sakedet netra aya sorak lapo kuda anu keur nyaketan ka Arjuna kayanana sadana eta keur datang ka dieu Hari itu. sanes sadabang emok lain atuh teh gerak bang emok kitu Bang Em. di dekat tawis sarana mah aya tuh tingali aya di Ganawiyati waduh hebat nyamperkeun paman tuh tingali kagetan Duh sono wang. Ohnya. Heubeul teu panggil. bagja nu taya papadana arba puspa cageut diri anjeun Lempai gituan. Ya. nya sono diri kaula
seueur kasibukan anu luar biasa nu mawi kaula teu bisa ngagentraan diri anjeun ai diri anjeun ka mana wae ka mana gawe nya nganggur cennya Nganggur berenang tuh. gawe mah canak we ka ciater baba cicing atuh sia teh Nggak ganggu. ieu teh anak kaula Nanyakeun wagen gitu. Bocor babang hayang nyaho nanyakeun meureun teh nepangkeun nah wah naon mah teh sami nepangkeun geus we sara urang we da ka hati Udah ngerti yuk, tuh. oh Dari kebaturan udah ngerti. nepangkeun cep tong make encep atuh sia teh anome atuh Buku dari kali ini. Gatot Kaca anak Tawa. nya pan abi mah nyeuma anak tegas ieu mah nyaeta anak lanceuk kaula Kakang Bima da apa naon oh nya hati lah sedih lah lebah eta mah apa Ngerti aden. Numawi dina wangkit kiwari teh kaula bade ngajug-jug ka negara Warawati menta supaya sing ridho ditumpahkan ku diri kaula Duh, jum korea lengan Malik Pak. nya Ngerti lah. luar biasa ieu kuda paman Jo Malik teh mata geus kontak jeung hate emam dina wangkit kiwari Gatot Kaca geus ngahiji atuh Yang batin. luar biasa ieu kuda hampura kapaleun Oh, teridon disangkap ku batu. hampura kapaleun Kesal. Dicoy kunaon tuan kamu tadi geus nyaritakeun emang kuno bogana wae ditejek ku maneh anak-anak Iya tuh. nya tuh siga nama sanes muri pengen kupina kena kitu Bocor Bang, tong sekali-kali deui